mau ya deh bos buak paok teh bos doraka demi Allah bos doraka teh agama ge haram cek agama oge doraka bos ulah buak paok bos ditemenangkeun sia teh ngomong bener tapi omongan tapi eta sia sungut nepi ke bau gitu sia teh hah paham deuleu Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu maju. ayo orang ini coy ayo itu syahada dari degan tuh kadang-kadang ieu batur ini teh heeh sahada dari degan teh siana lain gitu bang teh eta alah soloyo halo bro iya tepan nepi ka beureum kitu sia teh urahay gitu pan aya naon ieu teh bos dunungan urang ini awana bos karena gara amarta urang mau layang jamu sekali musyada mau ya deh bos buak paok teh bos doraka demi Allah bos doraka teh agama ge haram cek agama oge doraka bos ulah buak paok bos ditemenangkeun sia teh ngomong bener tapi omongan tapi eta sia sungut nepi ke bau gitu sia teh hah paham deuleu tapi bener sia teh nginum ya udah teu nginum mah haus bos oh bener hal lain maksud teh minuman-minuman keras nya keras tingali bos tuh keras bos tuh belah-belah keras berarti oh bener bener sia teh ngerakeun beleguk babaturan nah bos kadang dicek dia hah sia teh ngerakeun lembur sia kotoran darah sorangan ku nagara dilarang ku agama diharamkeun dar nyekek botol bari jeung aya dina publik nyontohan teu balik natanya oh aing jeger Sinang Sari hah baladna Pak Ulis era ku Pak Haji Ayub atuh terus lamun di dinya jeger Sinang Sari aing kudu bilang uwo gitu eueuh bos eueuh keur si eta mah teu di orai kawat macok nu gelo artina sowat gitu loh najan didinya jangkung gede moal ditarajian ku aing anjing neuleuh wae wah tarik ya tarik mabok mah hese dengeuna aing bos ku enong ku bapa awan nu nyare ka aing mabok nah da maot duarna oge bos demi Allah bos aing mah pahatul lalis aing anu kabebas gitu atuh aing mah bos yatim piatu bos yatim piatu teh yatim piatu mah teu boga indung bapa aya yatim piano aya yatim piano mah teu boga grup elektron demi Allah bos kadede acin sorry atuh anjing da ngabodor aing teh nah sia teh nepi ka maksa hayang disieung-ceurikeun kan dapet-dapetkeun maneh nu matak bos aing kieu teh bos tong ngaganggu bos nah kunaon teh patir oh lain sia teh mah doraka balaguk kitu peta deh dicontohan ku barudak eta teh sarua jeung sarasa hiji trik penjajah pikeun ngajajah negara urang carana teh budak borat dicekok heula ku minuman keras geus beunang mentalna kakara diala sia teh generasi penerus teh hancur generasi penerus teh bakal hancur benang moral tuh bakal awut-awutan regenerasi maneh teh rusak moralna ah nah da tegablek mobil bos ngomongkeun garasi aja kita masih teh oh beda deui bos mobil mah teh mabok sorry bos da aing teu kontrol demi Allah bos mabok nya heureunan kitu petan teh kelakon kitu teh ha ngarusak awak ongkong gitu ngarusak awak ngeringan pikir eta teh bos uing datang ka dieu lain hayang ngadengikeun dakwah demi Allah bos dakwah itu ieu kalakuar sia we cing balek bos
Masuk kemungkinan mabok. Aing mah leheung mabok sote aya cukang lantaran minuman keras aya nu leuwih parah tibatan aing bos. Naon? Saha anu mabok tanpa inuman bos? Saha. Naon mabok tanpa inuman? Mabok jabatan, mabok kakawasaan, mabok kadudukan. Teu saeutik jelema anu mabok kakawasaan, mabok kadudukan kaituna ngaruksakeun ngadoreksakeun rahayat nagara jadi katalangsaran denge anjing ku sia. Deng-dek negara ge. Dengdek nagara teh. Bener, bener, bener. Tong dikeprokan da lain japati anjing aing teh. Sia. Sedek nya teh. Batur mah atoh, batur mah ngadukung ke sia. Ngadukung. Teu kudu ngadukung lah aing gagal wae nyalon RW teu mah aing. Ampun. Da mabok wae beredan atuh. Demi Allah bos. Nu matak aing kieu teh da lain unggah poe aing mah demi Allah kakara aing mah bos kieu teh. Awahing ko pusing. Kakara aing mabok kieu mah da baheula mah aing mah kieu bos. Salat lain ku gentong demi Allah bos. Kieu mah saeutik. Nah, si goreng patut. Kamana we omonganana teh? Abang nu mabok kemungkinan. Pikacuaeun batur sia mah. Rangah teh nangkep gentong. Demi Allah bos. Umatak bos tong curak carek aing teh keur sedih bos. Aduh, frustasi sih nama tuh. Sedih kumaha aing teh keur galau bos. Atuh galau mah wadah cai. Teu hayang seuri demi Allah bos aing. Tong ngamodor hareupeun jojon lah. Aing mah. Oh. Eta teh keur galon eta mah bos. Galon mah keur nyukur. Astagfirullah bos. Cek aing keur teu hayang seuri meuni mamaksa sia teh bos. Maksakeun. Tong maksakeun kitu sia teh. Hayang dibejakeun ka patutun goblok. Kurang ajar sia teh. Patutun. Kurang ajar. Demi Allah pola aing keur sedih pikir ku si opos aing 7 tahun bobogohan minggu kamari pabogor dikawin batur mah. Oh, paingan. Paingan. Sedih hati ini bos. Frustasi ke Kabogo. Oh sedih. Saya bola Kabogo. Repa, kenapa kau tinggalin boy Repa? Paingan mabok le. Anjir, awena Repa dulu. Untung tergantung diri gitu. Nepi kaki tulin Repa siapa memberi repot. Bos demi Allah teu hayang seuri demi Allah bos aing. Pikir ku si Obos sia anu teh nyeri hati. Pikir bos. So ya Habibi, ya Habibi, ya Nurul Ain. Aduh. Anjir Islami euy, ai mabok teu make Islami sia teh. Dakwah beleguk. Naon kitu hatina cing. Naon eh. Heuh bukan nama Islam, bukan nama dakwah gitu teh. Tuh da sia mah kitu. Salah. Ya Habibi, ya Habibi, ya Nurain, kekasihku, kekasihku seperti cahaya bola mata. Da eta kupintar. Sia tong kapatok ku bahasa anjing sia teh. Dome bahasa Arab ujug-ujug dakwah dengekeun heula hartina tanyakeun ka Bapak Ustad Ayub tuh. Pak Ustad punten abdi mabok Pak Ustad. Tapi kontrol demi Allah Pak Ustad abdi. Terus ke Pokokna mah gitu, Bos. Pak Haji Ayu. Pikir nu mata kurang ngarek ka Bapak Hajat. Bapak Hajat naon? Pangaresa Bapak Enda Setia miwah Ibu Eti Rusnaini. Deuh aya naon. Nikahkeun putrina Neng Heni Agustina ka Jainuddin. Hiburan bos demi Allah dangdut bos. Urang jogging bos, ajojing. Opo ora eman Sulaiman. Mana we karep otakna teh. Itu bos ngabang berangkeun hate. Abang lu mabok nah kitu lu mabok. Bae lu mabok. Naon da pangarsa Bapak Enda mamiwah Ibu Hajat mah lain nanggap dangdut. Naon wayang golek? Nu balik bos. Anjing.
Naon berani? Gagal tuh bos. Gagal kumaha gagal. Hanas mabok tarik aing. Orang teh wayang golek. Nya. Anjay. Kampungan aing mah. Nama kejeng kampung. Hanas aing mabok tarik kurunyung datang itu wayang golek ceuk dalang teh iya syaur ngira piraku aing kudu joget kitu bos. Teu mungkin bos. Nepi kakek tuh cek sinet bismillah ngawitan manggung yo digoyang kuningan digoyang piraku bos semua mungkin bos aing mau sedih repa cing sabar bapak hajatnya cep nuhun bapak hajat mudah-mudahan cing kagentosan anu langkung-langkung bapak hajat Amin. ngan hanya karena teh make amplop segala lah. Nah, make amplop kumaha? Make amplop teka tempo gede leutikna demi Allah. Syukurkeun kitu teh. Sakitu oge nganuhunkeun eta teh paleuwih. Teh Rezeki. Heureuy bosna mah dianggap teuing sia mah. Pan aing mah mabok bos. Oh bener kata anu mabok. Itu bos. Numatak aing mah bos demi Allah bos sedih bos. Cing sabar geus sabar mah teh baheula oge bos. Marokana kumaha demi Allah bos aing rek puisi heuh. Sok atuh ngabangbrangkeun ka hate anu nyeri. Puisi nya. Puisi naon? Nya piraku we puisi Agustusan mah bos atuh. Puisi hate aing bos. Oh bener teh. Puisinya eta puisinya puisi lalu lintas teu hayang seuri demi Allah bos aing si ieu mah nakar-nakar teuing nya memaksa hayang seuri batur kita seuri batur aduh dengekeun bos ketika aku tikudawat dalam kenestapaan ini Tikudawat mau najik tikudawat maing bos lah hatiku sareuseuh ninjo aku yang kucel dan tak terurus. Aku ngadeuleu sosok kamu muncuguk dan teterekelan dalam kegelapan ini. Naon aji teterekelan? Main. Dan kamu pun bertanya, boy, kamu gak kumaha onam kan? Yaji. campur aduk. Sosokmu menemani siang malam sampai dini hari. Dan kamu pun bertanya, boy, saat kamu butuh aku, gupayan aja. Aku akan titerojol untukmu. Aku sampai gogodeg, geleng-geleng kepala gitu maing. Kok bisa sosokmu itu pupihan terus di kepalaku? Ingin ku katakan cinta yang sudah lama muncuguk dalam duriat ini. Berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan yang Tuhan telah gariskan. Tapi takdir berkata lain. Kamu malah bersama dirinya, seorang tukang dagang hayam warna-warni yang biasa mangkal di SD terdekat. Ya, ku tukang hayam siapa? Hati gua hancur, Repa. Why? Kenapa kamu PHP-in gua? Demi mami, papi, dan tukang awuk di seberang sana, gue gak mau nenjok banget lo yang hinyai itu. Sudah, cukup sudah aku tersesat dalam labirin cinta. Aku hanya bisa kukulutus dan berharap kamu mati dibunuh oleh siluman Sapunyere. Sindang Sari, 27 Desember 2018. Boy bersaksi. Alus anjing. Tong make gogok atuh siana. Menikah mana karep demi Allah bos. Nu matak aing hayang dangdutan teh hayang mental lagu bos. Hayang senang. Hayang lagu ST12 bos.
Nah loba-loba ting hiji oge tegablek STD nya si eta mah memaksa ka aingna sugan hayang seuri da eueuh bos sok mah sieu itu cintaku padamu tak besar seperti dulu yang selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah sayangku padamu tak besar seperti dulu yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli darah tinggi alah kalau dicampur-campur gitu eta lagu teh demi Allah bos lah pokoknya mah hayang ngabang berangkeun heula aing demi Allah Doh, Cing. eta teh minuman naon teh deuleu atuh Cap naon, Cing? ciu murahan nyir Intisari. cipas mahal teuing bos Vodka. mention teu nyaho Antasari. topi miring anu jejeg kita gablek bos naon atuh Cing. tikotok bos manya tikotok mabok tikotokna masa eutik tapi deuleu oplosanana bos naon dioplos jeung naon jeung ciki nini pahang demi Allah bos Ari jeung ini ampun abong nu mabok mabok. buka heula bos ku urang anjir ngabudak kieu mana ngabudak api-apina anjing sete menit drama saeutik atuh sia mah teu bisa dibawa duit ieu dengan duit oh hampura ditapal selah aing mah tuh Apa salah di rombongan? atuh gaul jeung rombongan di satu Apa salah? anjir ngabudak euy budah naon bos apa cek sia sia mah mabok bos kan teh tonggaw jeung jelema mabok mabok sia mah anjing sia mabok bleguk anas jaminan waing mana karep wae si goreng patutah Masalah di mabok mah tuh dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap sabrek